Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadihi wa kashafa lahum iyadha jamalihi wa zakahum wa falaqa subha alwali wa atla'a alaihim syamsa asrari wa manna alaihim bi isbaghi ni'amali wa ajlasahum ala kursi tauhidi wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaini wa fataha alaihim baba fikri wa afnahum summa arqahum li maslahati ibadi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Amma ba'du, ayyuhal adiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Wa qala aidan fi ayatin ukhra afatumarunahu ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salafun man kunna fihi awahu Allahu fi kanafi wa nasyara rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Man idza u'tiya syakara wa idza qadara fa ghafara wa idza ghadiba fatahu. Pengatur waktos anu pribados dipihorna al-mukarramuna, para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus pun bapak kita tarkibun sakulawargi sesepuh pondok pesantren Al-Hidayah Panca Tengah Mekarsari Cibantar, anu pribados dipihorna aparatur pemerintahan, tim sepuh sesepuh, pangarsa Bapak Haji di Jamanis, sakulawargi anu pribados dipihorna. Wabil khusus para jamaah pangosan rutin kemisan, oge para jamaah anu di luar pangaosan kemisan di Bandung katingali jamaah hadir kan kayak kenang jelasnya ya. Sok.
Tos cekap. Para jamaah pangosan rutin simkuring anu ti tiap-tiap daerah insyaallah perwakilan nama aya nu pangosan rutin simkuring 7 kabupaten 38 pangosan rutin termasuk para jamaah anu di luar pangosan rutin anu hadir anu pribados dipihormat. Pangaosan rutin nu ayeuna ieu teh pangaosan rutin nu luar biasa. Sabab dilaksanakeun dina sasih nu luar biasa. Paniatanana oge luar biasa. Sanajan geus Sya'ban tetep we tujuanana rojaban. Moal doraka rojaban bulan Sya'ban ge Pak Haji moal hitung-hitung jama takhir we mun salat ge mah. Jama takhir malohor dikana asalkeun osoknya. Ayeuna ge rojaban dikana Sya'bankeun teu naon Pak Haji teh. Malah ayeuna mah paniatanana di angin nyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Nomami disebut pangaosan luar biasa, moga-moga ku Allah tilu kaalusan dikumpulkeun. Sabab rojaban dipigawe bulan Sya'ban. Sya'ban dipake nyambut kedatangan Ramadan. Moga-moga barokah Ramadan, barokah Sya'ban, barokah Rajab dipaparinkeun ka urang sadayana ayeuna pisan. Amin. Kumaha kauntunganana lamun arek tik-tikan urang hitung-hitungan. Ramadan ditikel 1000. Sya'ban ditikel 700. Ashurul Hurum Rajab ditikel 70. Jadi ngaos nu ayeuna mah muga-muga ngaosna dibarokahkeun nu tilu tadi dipasikeun 1770 tikal. Amin. Ngaos nu ayeuna mah muga-muga ngaos sakali nu ayeuna ieu diitung ngaosna 1770 kali ngaos. Amin. Sehingga ku barokah 1770 eta urang sadayana dina wangkit ieu pisan ku Allah dicatat sebagai ahli-ahlina Allah. Amin. Moga-moga nu lemah iman sing jadi kuat, anu ngedul ibadah sing jadi daikan, anu bodoh sing jadi pinter, anu sebut doraka masih ngenorang, anu fakir sing jadi beunghar, seset rezeki sing jadi lancar, usaha pajejet sing jadi normal. Amin. Pokona walhasil ku berkahna ieu pangaosan nu ayeuna wabil khususil khusus pun Bapak hadir dina pangaosan nu ayeuna. Biasana mah ukur sim kuring anu ngaos teh ayeuna mah pun Bapak ti payun. Berkah pun Bapak jeung ngaos sim kuring jigana lamun diitung Bapak mah pun Bapak Ramadan kuring mah bulan Sofar kira-kira mata ieu teh luar biasa. Amin. Dibagjakeun dunia sinar akhirat. Amin. Dipaparin rezeki husnul khotimah. Amin. Sadayana turunan urang muga-muga diraksa dijaring ulah sina papangi jeung kahinaan dunia akhirat. Amin. Disalametkeun ku Allah di dunia dugi ka akhirat. Amin. Jami-jami nu tos ngadamal kasayan demi ngawujudna ieu pangaosan, demi ngawujudna ieu pondok pesantren. Alhamdulillah Pak,
ningali jalmi sakieu jigana insyaallah kasukuhan. Sanajan teu boga sapi mencit sapi. Sabab di antara jamaah aya nu mere kasimkuring moal dibejakeun nu mere mada Allah maapaleun dibeja-beja ke bisa jadi ria aja anu merekna moga-moga sih ikhlas amin. Nah nu diangge ngabangun ieu pondok pesantren simkuring ngabangun teh ieu teh modalna lain modal nekat tapi modal tawakal ka Allah. Pan sok aya ieu modal nekat salah modal nekat modalna tawakal ka Allah. Tiba heula nepi ka ayeuna sapoe ge ngahajakeun macan pernah eureun nu digawe Ramadan maju terus. Cek batur mah aya nu ngabejakeun ajengan ieu teh dana silumannya cenah. Disebut siluman sote pedah teu nyaho ti mana datangna baru kitu jiga teh. Baik nu ti jalma nu deukeut ti nu jauh nu gede nu leutik eta teh timbul tina pertulungan Allah. Ku Allah dianggeuskeun mah anggeus. Boro-boro dibantuan ku jamaah. Ku ajengan hungkul ge anggeus sorangan. Lamun Allah nulungan mah leres. Tapi lamun teu ditulungan ku Allah, boro-boro ku ajengan sorangan dibantuan ku jamaah ge moal anggeus bener kan? Pembangunan muga-muga dibarokahkeun ku Allah. Amin. Ieu pondok pesantren muga-muga tercatat di kodomo bromna Allah sebagai tempat pendidikan anu pinuh ku rahmat jeung barokah. Nu dibuktikeun ku Allah dina 3 perkara. Kahiji, muga-muga datiah ieu pondok pesantren sapuratina tercatat di kodomo bromna Allah sebagai tempat pendidikan calon-calon abdina Allah. Nu kadua, para santri nu belajar di ieu pondok pesantren tingkawit santri anu lami ngaosna duikan sakedap ngaosna. Ti mimiti santri nu budak nepi ka ruang sepuhna. Muga-muga sadayana ku Allah ditetepkeun dina maqam muridin sholihin, yakni para santri nu semangat belajar ilmu agamana, nu hatena dipinuhan ku ittiror ka Allah sehingga kuat himmah husulna ka Allah. Ku kuatna himmah husul Allah taala sabab nulungan ka anjeunna dina taroki jeung suluh teu kapitnah ku akwan di perjalanan. Amin. Para pemuruk di pondok pesantren tingkawit pemuruk anu pangleutikna duikan panggedena muga-muga ditambih-tambih kamursidanana ku Allah. Walhasil nu diuruk jeung nu ngawuruk muga-muga salawasna aya dina panangtayungan Allah. Muga-muga salawasna aya dina raraksaan Allah. Muga-muga salawasna disalametkeun ku Allah ti dunya dugi ka akhirat. Muga-muga diraksa jeung dijaring ku Allah sehingga dimuliakeun ku Allah dunya akhirat. Para jamaah-jamaah jalmi-jalmi anu parantosna infakkeun hartana, ilmu tanana, atanapi tanagina, waktosna demi ngawujudna ieu pangaosan, demi ngawujudna ieu pembangunan pondok pesantren sapuratina. Muga-muga amal solehna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kenging pembalasan nu berlipat ganda. Upami araya keneh di alam dunia, muga-muga ku Allah taala diparanjangkeun yuswana, dibarokahkeun hirup jeung kahirupanana, disarehatkeun lahir batina, disarolehkeun turunanana, ditingkatkeun derajat dunia sareng akhiratna, dipaparin rizki husnul khotimah. Upami di antawisna jalmi nu ngadamal kasayantan dina wangkit ieu aya nu parantos mulih ka jati mulang ka asal, khususna umumna mah para sepuh urang sadayana, putra putu dulur urang sadayana nu sami-sami parantos tilar di dunia. Muga-muga ku Allah taala dipaparin barokah ieu pangaosan sehingga dicaan padangkeun di alam barzahna, dihapunten sadaya dosana,
ditampi sadaya amal ibadahna ditempatkeun dina tempat anu sae di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Upami di antawisna ahli ibadah dina waktos ieu aya nuju ke nikmat, mudah-mudahan ku Allah taala ditambih-tambih kanikmatan. Upami di antawisna ahli ibadah dina wangkil ieu aya nuju tunggaran nandangan siksaan ti Allah taala, mudah-mudahan ku mustajabna doa urang sadayana nunuju ngariung dina pangaosan rogaban sehingga eta siksaanna dicabut deui ku Allah, digentos ku nu mangrufi nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabatal marghurah bihaqqi ummil Qur'an syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, ari ngaos meuing padang meuing potong misi ngajawab meuing padang ge sim kuring paham naon sababna mun diparikeun ngaos sok ato bener. Aya nu ceurik diparikeun ngaos di dieu aya nu kunci ceurik aya ato nya sadayana oge pare ngaos teh eta ciri toyong panjang ngaosna atos tadi ku apa kajeul teu panjang barokahna nu ageun atos alap cekap wae ngaos ku abah tadi atau tuluykeun teraskeun kumaha teu pati barokah bios nu tadi mah Ramadan abah masih kuring mah sopan bulan sopan mah loba disieun jelema ge eta pamajikan teh kajuru sopan belaan nanyakeun ka buguni ceu buguni kudu beres samping ka aing ceu hayang budak-budak sopareun mah eta percaya beres samping jeung dulang ka buguni marukan ari sopan teh buguni bener kan. Hartina Ramadan teh pinuh ku barokah panglobana nu dibikeun ku Allah nu aralus teh dina Ramadan. Ari sapar teh eta teh soprun kosong hartina eueuh alus nu dibikeun ku Allah dina sofar. Naon makna sofar? Ari mah sofar bulan naon? Muharram, bener. Lain bulan tas Muharram sofar teh. Ari cek ahli Allah mah bulan sofar teh bulan kosong tina hate musyahadah ka Allah. Eta sofar. Bisi pangih jeung Ramadan gari hate teu bisa musyahadah mah teu bisa tajali sopar we eta teh. Hitung-hitung salat di Masjidil Haram tapi hate teu milu salat di Masjidil Haram. Balik ke Indonesia nuan cai di sawah. Milu tawat teu. Itu hitung kitu dohirna di Masjidil Haram, hakikat nama di Indonesia. Ah kitu. Aya darajat dina tempat, aya darajat dina waktu, tempat bang alusna jagat Allah masjid. Masjid dibagi tilu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Azami. Eta tempat. Waktu kabagi sami darajatna kabagi tilu. Kahiji darajatna Ramadan, kahiji Ramadan, kadua Sa'ban, katilu Ashhurul Hurum. Bulan Sa'ban ranking kedua tina Ramadan. Mata dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eueuh hiji waktu nuluwi alus sabada Lailatul Qadar daripada nisfu Sa'ban. Jadi nisfu Sa'ban teh waktu nomor kedua tina Lailatul Qadar. Katiluna Ashhurul Hurum. Bulan nu dimuliakeun ku Allah, nu diterangkeun ku Allah dina Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqus samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Hitungan setahun 12 bulan, minha arba'atul hurum, aya 4 bulan diangkat karena derajat luhur bulan mulia eta ranking katilu. Dina hate ge aya tingkah hate nu alus, mana 3 tajalli, hiji tajalli af'al, 2 tajalli asma sifat, katilu tajalli dan aya 3. Lamun urang teu bisa ka Masjidil Haram, hate dina makom Masjidil Haram, tingkah hate nu seimbang jeung derajat Masjidil Haram, tajallidan. Lamun nu seimbang jeung Masjid Nabawi, wasilin, tajalli kana af'al asma jeung sifat. Aya Masjid Azami, mana jalma-jalma nu can usul tapi geus ngabogaan himmah usul, salikin nu keur laleumpang menuju usul ka Allah. Aya 3 derajat. Maka nu disebutkeun mi'raj dina keur Isra teh eta naikna Kanjeng Rasul ka hadrat Allah teh kaifiyahna saperti naikna rohanina jalma, sirna jalma ka hadrat Allah, naikkan ka makom-makom maknawiyah. Nu matak ngaran mi'raj lain naik ka luhureun sirah tapi naikna ka alam maknawiyah. Sabab Allah wujud akli, lamun naik ka luhur hisi teu nyambung. Nepi ka planet mana wae oge make Apollo, tuluy nepi ka luhur, tetep ngaran ajrom ajsama alam dunia lain naik disebutna kan. Ngaran naik mah ti alam dunia naik ke alam nu leuwih mulia. Luhureun alam dunia naon? Alam malakut. Di malakut teu aya nafsu, di dunia mah aya nafsu. Eta leuwih luhur. Saluhureun malakut, jabarut, saluhureun jabarut, rok-rok, mustawan, qobaqausain aw adna. Tah mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh kadinya naikna lain ka luhureun sirah. Nu mata Isra jeung Mi'raj teh ieu teh perkara nu bangsa maknawiyah. Ulah dihartikeun secara hisi. Kanjeng Rasul berangkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Lain di alam dunia, di alam maknawiyah. Di mana? Di alam misal berangkat. Buktina mana? Teu aya hiji jalma nu ningali Rasul keur berangkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. 5 kali liren antara Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa. Tiap liren salat 2 rakaat. Kahiji di Talibah, kadua di Mina, katilu di Gunung Turisina, kaopat di Baitul Lahmi, kalima di Masjidil Aqsa. Cik di Masjidil Aqsa saha nu milu salat berjamaah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul berjamaah jeung para nabi, para rasul. Lamun di alam mulki kudu aya jalma nu milu berjamaah jeung Rasulullah di Masjidil Aqsa. So, kapaham teu? Nu matak lamun Isra jeung Mi'raj dimaknaan kalayan makna zahir ke salah kaprah. Loba nu sangka salah Rasul, persiapan Rasul rek Mi'raj dibelek, dikumah, dikaluarkeun. Manahna dikumah ku kotorna ku cai jam-jam. Mikir urang, manya aya hate Rasul kotor. Bener. Moal ge jadi Rasul kotor mah tuh. Hiji pertanyaan kudu dijawab ta. Lamun rek dihartikeun secara hisi. Nah kedua, kokotor hate bisa dikumah ku cai hisi, bisa mah. Ujub ria jeung takabur hayang nyaho kumah sok ku cai sumur aja. Bersih mah. Wah, teu nyambung hisi jeung hisi, maknawi jeung maknawi. Ieu teh bahasa kinayah. Nu disebut cai jam-jam teh ilmu manfaat. Sabab pang manfaat geuning bahasana cai jam-jam, cai pang manfaatna nu aya di alam dunia cai jam-jam. Leres. Cai jam-jam mah cai aneh sabenerna. Coba diantep teu mudah.
Ai bejana pedah corona ayeuna cenah Ka'bah. Kakeram ku jam-jam aya teh. Saya disiukan kudu mau haji 4 juta kilang langkung saat teh. Aing rek nyuci jam-jam saat tapi nanti diantep teu budal disiukan teu saat cisokan. Oh ari kulir ada ngaran hisi mah kudu saat cai mah disiukan ieu mah teu saat-saat. Itu tapi diantep teu budal. Cai pang barokahna salam dunia cai jam-jam. Ilmu pang manfaatna salam dunia ilmunya ka Allah disebutkan ilmu ma'rifah. Jadi disebutkan kotor teh dinisbatkan ka urang nu nguping. Lamun hate keur salat ingat ka sawah, ingat ka Allah teh. Teu kunaon hate kotor ku gambar sawah. Tah itu teh. Tah Rasulullah ku Allah Ta'ala paningal manahna ditutup ke alam dunia ka dieu. Ditutupanana kunaon ku kamakrifatan ruhul a'dham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu ngaji ilmu hakikat bisa ngartieun eta mah kira-kira. Anggarna mikiran kotor Rasul hatena dikumah ku cai jam-jam. Tibumi umihani dicanak ku malaikat ka Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dibelek sabab rek Isra rek berangkat ka Masjidil Aqsa. Di masjid ka kunaon di terminal ka masjid atawa teu ti sawah ka sawah Isra Rasul. Loba keneh pertanyaan. Si horeng pang berkahna tempat satangkarat ning jagat satu ning langit masjid. Moal aya nu barokah pos masjid moal. Tak kitu nu matak lamun hirup hayang barokah ulah sok jauh teuing ti ulah poho ka wingi sok inget wae keur di sawah ka masjid. Lain masjid nu ieu. Ingat ka masjid teh inget teh masjid teh nang si ari ka Allah poho. Masjid teh di alam maknawiyah mah lain masjid nu ieu. Manusia disusun dari 2 unsur, hiji jasmani kadua rohani. Masjid jasmaniyah ta ieu maka nun maksusun bil ibadah. Nu diwakafkeun pikeun masjid. Tapi masjid di alam maknawiyah, di alam rohani, al masjidu ibaratun anit tajalli bi azamatir rabbih. Ngaran masjid pikeun hate mah hate nyaksi kana nur keagungan Allah. Eta masjid. Di mana nyaksi kana di mana hate nyaksi nur azamah robbaniyah Allah, maka eta hate teh di ta eta ngaran masjid teh kudu inget wae ka masjid, kudu inget wae kana sifat azamah robbaniyahna Allah. Teu tajalidat ge tajali asma sifat. Tah kitu kapaham teh maka lain keur di sawah mikiran masjid, ka Allahna poho. Jadi nyaksi kana nur keagungan Allah. Jadi lamun keur macul dur lohor bakal balik ka imah mah, balik ka nyaksi keagungan Allah mah. Sabab Allah minta salat aing teh balik, sabab agung keneh parentah Allah daripada ngelak pare di sawah. Tapi lamun teu nyaho kana keagungan Allah dur lohor, aduh we macul. Balik moal ka imah salat, moal sabab eta jalma teu inget ka masjid. Tah kitu bahasa kinayahna. Matak bahasa-bahasa ahli Allah ulah diartikeun dohirul kalam. Al-Qur'an jeung al-hadis lebah ayat hakikat jeung hadis hakikat lamun diartikeun dohirul kalam sacara werekna lafaz maka bakal tergelincir kana akidah Mu'tazilah. Na'udzubillahi min ngartikeun Qur'an jeung hadis jadi Mu'tazilah. Bahaya. Naon sababna? Sabab teu cukup ilmu. Tak seperti ngamanaan Isra jeung Mi'raj teu cukup ilmu salah ngamaanana. Maksudna nekadkeun kejadian Isra Mi'raj Rasul dibenerkeun teh hayang sah iman kulantaran salah nekadkeunana malah balik tina rojaban jadi kafir mujazimah. Na'udzubillahi min teu apal kesalahan eta sabab teu paham ilmu hakikat. Nu mata rek kamanaan Quran jeung hadis
kudu paham ilmu lugah, kudu paham ilmu balaghah, kudu paham ilmu haqiqah. Lamun teu paham ilmu nu tilu, wah bakal tergelincir kana ahli bid'ah. Paham ilmu lugah, teu cukup ilmu lugah hungkul. Paham kana ilmu balaghah, teu cukup balaghah hungkul. Lamun teu paham ilmu hakikat ngamanaan Isra jeung Mi'raj, akan tergelincir kepada akidah Mu'tazilah. Nauzubillahi min. Tah kitu kan. Nu matak salah-salah ulama sasauran salianti mujtahid mutlak teu meunang ngamanaan Quran jeung hadis. Eta mah hak mujtahid mutlak. Anu paham sakabeh ilmu, nu cukup sakabeh ilmu. Nu teu cukup sakabeh ilmu, wayahna teu meunang ngahukuman ngaistinbat hukum ku Quran jeung hadis. Wayahna make qawaid imam. Nu matak sabada mujtahid mutlak aya disebut mujtahid madhab. Mujtahid madhab anu definisina man qadaro alal istinbati bi qawaidi imamihi. Jalma ulama anu mampu ngaistinbat hukum tapi lain ku Quran jeung hadis, tapi ku qawaid imam, eta mujtahid mutlak. Mujtahid madhab disebutna. Sanes mujtahid mutlak, mujtahid madhab. Seperti Imam Ghazali. Kitu ge Imam Ghazali ge diikhtilafkeun cek saqaul ashabul wujuh lain mujtahid madhab. Imam Ghazali sakumaha pinter Imam Ghazali diikhtilafkeun jadi mujtahid madhab. Ari urang ngaku mujtahid mutlak. Si sok mikir kan. Manjing jadi mujtahid mutlak mah. Mujtahid madhab Imam Ghazali diikhtilafkeun, urang mah mardud ngomongkeun. Matak loba njalahan ngaistinbat hukum. Tadi salurkeun heula ka madhabna. Padahal mujtahid madhab lain. Mujtahid madhab ngaistinbat hukum ku qawaid imam lain ku Quran jeung hadis. Seperti Imam Ghazali. Tuluy aya mujtahid fatwa. Seperti Imam Muzani. Imam Nawawi terjadi mujtahid madhab sagede Imam Nawawi. Imam Nawawi teh nu teu kungsi kawin balas katungkul ku ilmu 45 tahun mau teu kungsi kawin. Ari urang balas kawin teu kungsi masantren. Ngaku mujtahid madhab percaya teu kieu. Ulah didenge kan. Teu kungsi masantren teh apal nasrik jeung hias-hias acan. Rek ngaku mujtahid madhab. Bener kan? Mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, narjih hukum lain istinbat hukum. Teu mampu ngaistinbat hukum. Man qadaro alal istinbati, man qadaro ala tarjihi dunal istinbati. Mujtahid fatwa teu mampu ngaistinbat hukum ngan ukur narjih hukum mungkul. Mana ada kuat kaul nu leuwih kuat, hukum nu leuwih kuat. Tah kitu ka. Nu matak dina lebah Isra jeung Mi'raj loba nu salah kaprah ngahartianana. Lantaran dibelek di kumah kokotorna nyangka Rasul teh kotor hatena. Piraku jadi Rasul hate kotor mah. Berangkat disangkana di alam mulki. Lamun di alam mulki saha nu ningali Rasul keur hiber ti Masjidil Aqsa, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti sok. Berangkatna di mana? Di alam malakut. Matak cek Abu Jahal aing teu percaya ditanyakeun ka rombongan onta. Cek rombongan onta uing teu nempo Muhammad. Itu ngan sorana aya atuh da Rasul di masjid di alam misal ari tumpak onta di alam dunia. Boro-boro beda alam, beda tempat we papangi mah. Bapak di Jakarta, urang di Tasikmalaya, osok papangi. Itu komo beda alam, itu alam di alam misal, alam malakut. Urang di alam dunia, nempo ka Rasul keur Isra mah bisa. Osok papangi urang jeung malaikat di dunia sugan reka masjid. Papangi jeung malaikat Mikail atau jeung malaikat Jabril. Atau papangi jeung malaikat malakal maut. Hei, malaikat ka mana? Aing nyabut nyawa si anu. Wah, asal teh papangi.
Ta'ala. Saupun itu di alam malakut, kurang di alam mulki, mau bisa panggil kan. Tak itulah ulah panjang teh. Jadi berangkatna Kangjeng Rasul teh di alam misal, sanes di alam dunia. Ulah nyebutkan di alam dunia. Moal ge ditingalikeun kana kejadian 17 kejadian ditingali ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu matak dina Al-Qur'an dawuhan Allah taala afatumarunahu ma yara. Bahasana eta logatna hese lamun rek logatan. Nah pantas anjeun ahli Mekah, orang-orang Mekah ngabohongkeun Muhammad sehingga nentang kana naon nu kapanggih ku Kanjeng Rasul nu katingali dina waktu Isra jeung Mi'raj. Apa tumarunahu mayar bahasana ge sanggeus apa tumarunahu mayaro walaqad ra'ahu najlatan ukhra. Dina kejadian sejen Rasulullah ningali malaikat Jibril rupa aslina. Indah sidratil muntaha. Indah sidratil muntaha. Di sidratil muntaha Kanjeng Rasul ningali ka Jibril rupa aslina di sidratil muntaha. Cisok rek teu bingung kumaha ngartikeun Quran eta. Lamun teu apal sidratil muntaha, apalna kana logat harfiah unggul, sok buka tafsir anu geus ditarjamahkeun. Sidratil muntaha teh naon? Tangkal kayu widara. Ingat tangkal kayu we urang. Malah mah dina tafsir Jalalain dijelaskeun. Lain salah nu nafsi anu nasripa anu ripan atanapi anu nerangkeun dina tafsir eta yen pohon widara. Urang nu salah ngartianana teu ditakwil. Padahal memeh ngaji Quran geus apal dina kitab ti ulama wa kullu nasin awhamat tasbiha awilhu aw fawid wa nun tanjiha. Sakurnas Allah atawa al hadis nu memper-memper nyaruakeun Allah jeung makhluk takwil salurkeun kana makna nu layak ka Allah. Ulah diartikeun dohirul kalam. Tina tafsir Jalalain sidratil muntaha teh tangkal kai anu teu kinten agungna anu jadina dikatuhueun aras. Daunna kawas ceuli gajah, ari buahna kawas kemi. Cisok kira-kira ulin ka malakut aya eueuh kitu. Anu daunna kawas ceuli gajah. Ari keni teh naon buah anu sagede keni? Daun kan? Jadi gede keni, ari daun kawas ceuli gajah, ari ceuli gajah, ceuli panggedena aya nu leuwih gede ceuli daripada ceuli gajah. Ceuli beurit gede mana jeung gajah. Naon tukang? Sidratil muntaha teh nu watak ceuk ahli hakikat di manaan azba bajhiyatul kubra. Bajhiyatul kubra teh naon? Nihayatu maratibil asma'iyah. Teu kahartikeun wae. Kudu naon deui dihartikeun nanti sok. Lamun ngaji kaajengan teu anggeus insyaallah lieur balik kerajaban teh kan. Tapi ka jadi puyeng aing teh kumaha tu ngahartian sidratil muntaha. Pusatna keagungan Allah. Sidratil muntaha teh nihayatu maratibil asma'iyah. Tungtungna asma Allah nu rek deukeut ka mustawa an karopro. Jadi tungtung alam jabarut. Itu tungtung alam jabarut teh sidratil muntaha. Nihayatu maratibil asma'iyah. Nu matak sakwis Kanjeng Rasul naik ka malakut di malakut pangi jeung nabi anu rohanina da kabeh ge rohani urang ge di malakut. Rohani para rasul di malakut. Papangih jeung nabi anu jeung nabi kaga katujuhna panggih jeung Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidinya tinggal dina tafsir Kanjeng Rasul summa dhahaba ila sidratil muntaha. Langit kadalapan naik Rasul ka sidratil muntaha jeung Jibril.
tah inda sidratil muntaha. Tadi kan walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha Rasul ningali aslina Jibril. Jibril teh aslina soreng didamel tina nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi geus di Jabarut mawa Jibril nu aya Nur Muhammad kabeh oge. Makhluk kabeh pusatna kabeh didamel tina Nur Muhammad. Nempo jalma sote di dunya di mulki tingali di alam Jabarut naon nur hakikat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Jibril balik deui kana asalna. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ditungtung alam Jabarut Rasul ningali ka Jibril, si horeng Jibril teh nur hakikat Rasulullah sallallahu alaihi. Kongsi aya nu nyaritakeun kitu can. Kakak aing cenah ayeuna. Baca ngaji hakikatna ge Pak. Jadi teu paham. Kasidratil. Jadi kadalapan naik ke langit kadalapan teh kasidratil muntaha. Sidratil muntaha teh tungtung alam Jabarut. Asma jeung sifatna Allah Subhanahu wa taala. Tah tos tidinya tina asma sifat datang rob-rob. Itu berangkat teh Rasulullah ka rob-rob. Jibril geus teu kalugaeun kadinya. Munur Jibril fa inda dalika ta'akhkhara Jibril. Sok tingali dina tafsir Sahih. Dina nalika asup ka rob-rob Rasulullah Jibril teu salupeun mundur deui. Lain mundur deui teu bisa ulah nyangka beleugu ka Jibril. Alah Jibril pokoknya teu bisa minggu jeung Muhammad. Lain kitu manana kan Jibril balik deui kana Nur Muhammad geus jadi Nur Muhammad kabeh anu ka ditu awahna naon Nur Muhammad hungkul nu ka hadrat Allah ka rob-rob mustawan ko bakal sen adna rohani urang ge di mana geus balik deui ka dinya mah jadi Nur Muhammad deui di Jabarut oge naik nu ka ditu ngan anu tadina aslina urang geus jadi Nur Muhammad berangkat ka rob-rob mustawan ko bakal sen Nur Muhammad ka ditu geus lain urang. Mata kalau menyebutkan aing nyaksi ka Allah eta teh lain musyahadah tapi wong badag eta mah kapanggih lain Allah dia sasar eta teh disebutkeun kapanggih jeung Allah. Ingat keneh ka aing nyaksi ka Allah aing tas kapanggih jeung Allah tong didenge eta mah. Ingat keneh ka aing atuh aya keneh jasad nu ieu mah jirim di dunia keneh eta mah encan ka Jabarut acan atuh kudu geus leungit diri kuringna ganti ku Nur Muhammad. Lamun panon ningali kana jirim hate peureum tingali kana diri urang mun di Jabarut Nur Muhammad dia teh geus diri urang. Berangkat ka rob-rob ka mustawan. Ari rob-rob teh naon? Sutra. Tina sifat geus init kana dabcan nepi eta rob-rob kana. Intiqalus sirri minas sifat ilal mausuf qabla usul. Itu definisina. Tong nanyakeun kitabna lieur. Pas nuhur rek meuli kitabna lah. Allah di Indonesia beli itu di Mekah aya. Boga duitna. Boga duitna mah geus dibeli sanggup pacaran teu? Henteu, mending ngedog kadegikeun ajengan. Kos ngejajakuanan rek baca kitab beureum. Mending percaya we ka ajengan nanyakeun kitabna. Jadi batur mah teu make kitab. Naon ilmu laduni piwuruk Allah teu kudu nanyakeun kitab. Nu nanyakeun kitab mah alul kitab. Batur mah geus laduni ti Allah diurukan ku Allah. Matak Allah dina bahasa kitab di mana bahasa Allah nalika jam'u ka Allah taala. Allah mah panin ilmu disebutna ilmu laduni teu kudu make kitab. Eta mah kitab mah ilmu batur tu. Beja hungkul urang osok maca Quran. Osok eta kan urang nempoh teh keur mobil ti guling henteu ngan cek wartawan ditulis di dieu. Urang ge teh nyaho kana ketetapan hukuman ku ulama musonif ditulis eta teh cek batur lain ilmu urang bener dianggap ilmu urang lain ka. Kosen heueuh jagoan. Coka. Nu watak Kangjeng Rasul berangkat ka rob-rob Jibril balik deui.
Lain di Jibril teu bisaeun musyahadah ka Allah, da moal ge jadi malaikat teu musyahadah ka Allah mah kan. Naon atuh? Eueuh bahasa Jibril ka ditu mangan Muhammad hungkul nur hakikatna. Eueuh naon-naon. Makhluk leungit kabeh ngagulung kabeh jadi nur Muhammad. Berangkat ka rob-rob ka mustawan ka koba kausen ka awadna. Saha nur Muhammad hungkul nu berangkat ka ditu. Dawah nu sejen mah geus nepi ka awadna eueuh nur Muhammad nu ayaman nur dat Allah. Sabab nur Muhammad dina kitab dakoik dijelaskeun dijieun tina nur dat Allah, nur Muhammad balik deui kana aslina jadi nur dat Allah taala. Eta nu disebut papanggih Muhammad jeung Allah teh. Mun teu kitu uing moal miluan Muhammad parut-parut jeung Allah. Ya Allah ya Muhammad jadi kafir mujassimah paling ngajisimkeun ka Allah. Pas ki Umar jeung Ki Makar parut-parut ulah kade laisa kamislihi syai'un. Lamun kitu atuh Muhammad jeung Allah teh jiga makhluk bisa dipapanggihan. Papanggih jeung Allah balik deui ke dinya. Lamun hayang papanggih deui balik deui panggihan pas urang ka imah Ki Umar. Lain kitu kan. Makhluk kabeh didamel tina nur Muhammad, Muhammad nur hakikat Muhammad Rasulullah didamel tina nur datna Allah taala. Balik deui nur Muhammad jadi nur dat eta disebutkeun Muhammad papanggih jeung Allah teh. Lain pahareup, hareup cisok rek hartian pahareup mah mun kitu. Nah gitu. Ngan di dinya balik deuna aya tahapan-tahapan. Lamun keur umat Kangjeng Rasul eta teh disebut mataroki. Urang tajalikan asma sifat. Geus tajalikan asma sifat, saeb tajalina berarti geus ka Sidratil Muntaha urang teh. Eta geuning dina tafsir indaha jannatul ma'wa. Cisok rek kumaha ngartianana? Deukeuteun Sidratil Muntaha aya surga. Cisok ek deket tangkal kayu eta surga di artianana. Cisok cobaan ka. Indah Sidratil Muntaha teh di dekeun Sidratil Muntaha jannatul ma'wa. Dekeun rok-rok aya tajalli dat eta jannatul ma'wa teh sir tajalli kana nudak al jannatul ma'wa. Panghebat-hebatna tingkah teh nyaksi kana nudak Allah disebutna surga eta. Surga panghebatna di surga nyaksi kana dat Allah. Mata nikmat surga teh hakikatna kabeh kumpul dina hiji kanikmatan nyaksi dat Allah. Surga widadari, surga sagala hayat leutik eta mah. Wa syukurni mah kita asup ka surga bunga. Bersyukurni ger asup ka surga mung cenah rujit kieu rujit di surga teh. Panutas di neraka mah karena di sisi neraka geus keleh cenah balas nikmat. Wa syukurni mah jaga surga bungan mung raragan kieu ya teh cenah asup ka surga rujit. Si horeng di tempat dana ahli majdub mah di Jannatul Ma'wa mana? Jannatul Ma'wa teh surga pangbalikan jalma mukmin. Ari hate jalma nu musyahadah balikna ke mana? Ka Allah. Hate nu musyahadah mah cicingna di Allah, nyaksina ka Allah, wukuf di hadrat Allah. Tak kitu jannatul pangbalikan sirna jalma mukmin tak jalina geus kadinya. Indaha Jannatul Ma'wa. Geus fungsi mangi hati kitu. Anger we surga deket tangkal kai Sidratil Muntaha. Ayeuna urang dibongkar ku ahli hakikat dicobaan. Tah kitu maknana anu tadi, apa tumarunahu ma yaro. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Tajalli date sanggeus rok-rok mustawan kobakao kawasan eta indah Jannatul Ma'wa. Lamun teu kitu ngartian eta ayat Quran uing mau miluan deui wae. Rek dianggap surga dekeun Sidratil Muntaha berarti dekeun aras berarti. Ari aras di mana? Di Malakut. Sidratil Muntaha di mana? Di Jabarut. Sidratil Muntaha mah tungtung alam Jabarut Sidratil Muntaha. Geuning Jibril bisa, lain bisa kadinya. Jibril leungit aslina Muhammad kasaksi
ku Kangjeng Rasul, aslina Jibril teh nur aing geuning cek Kangjeng Rasul. Balik deui kana asalna, Jibril dijieun tina nur hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mantakin Al-Qur'an wala qad ra'ahu najlatan ukhra. Yakin nyata ningali Muhammad ka Jibril dina hiji kejadian mah asli Jibril. Hartina asal Jibril nur hakikat Rasulullah sallallahu alaihi. Itu kang sampa bala saya ngarti itu sakabehna. Kira-kira nak paham mah. Jadi Mu'tazilah balik ka serajaban mah geus kitu. Insyaallah ulahna. Ulah. Jadi jannatul ma'wa teh tajallidan. Itu geuning indah bahasana. Indah teh deukeuteun Sidratil Muntaha. Nya pantas tajalli sifat teh tajallidat. Teu dibejakeun rok-rok mustawan kobakosen padahal mah henteu begitu saja langsung nyaksikan apal jeung asma jeung sifat langsung nyaksikan nurdat henteu aya proses deui naik heula ka rok-rok leungit sifat ngan ka mausuf can nepi rok-rok tuluy nepi kana dat tajalli ka makhluk ingat ka dieu termasuk sifat Allah ge leungit teu ka bandungan mustawan usul sirri ila hadratil ahadiyat ma'astiwa ilfan. Jadi nyaksi kadat Allah bari jeung ingat timimiti sifat Allah nepi ka makhluk leungit kabeh. Eta mustawan. Ti mustawan naik deui ka qoba kausen fakana qoba kausaini au adna. Na Quran aya dijelaskeun ngan awalun rangkeun ti baheula aya nu ngacung keur pengajian atuh cenah kiai ajengan baheula teu arapaleun Sidratil Muntaha qoba kausen da baheula teu nerangkeun lain teu bisaeun ngagehan ajengan paneuri bisa teu bisa ngomong cing ari geus diterangkeun ku baheula ieu goblok teh naon atuh nyahoon kiai baheula ge gitu dituluy kaburu maut can ngobrol nyaho ngan geus maut kayak dituluykeun ku anak aing bisa santri saha we bener kan abdi ngaji ka hiji tempat eta guru sok nerangkeun muhadharah mukasyafah musyahadah kakan nerangkeun muhadharah jeung mukasyafah mu ayanahna encan jeung musyahadah kaburu maut kiaina sim kuring datang tuluy ngaji nerangkeun mu ayanah jeung musyahadah cek putra-putra kiai Pak ajengan asa nuluykeun ngaospun bapak gitu. Kunaon bapak can nepi ka dinya ka karam muhadharah geus kaburu maot. Oh, bener. Ngaja cek Allah maot sia cenah ki ajengan nu paneuri. Bisa kabagian ngobrol, bener. Gitu. Aya dina Quran qoba kausen aya au adna aya. Tapi nerangkeunana Jibril jeung Rasulullah. Jibril ngadeuketan, nepi ka deuketna Jibril qoba kausaini. Asal lapadna khobae kosin dua kob kaos dua busur panah kade dua lah dianggap dua depak deui ka Allah yang nu hartian balas bingung aing logatan he geus dua depak deui ka Allah saking deuketna dua ari dua depak jihad lain jihad di Allah mustahil aya jihad sabab naon Allah taala kasifatan ku sifat salabiyah ari salab teh nyabut makulati Allah makulat 10 di antara makulat 10 jihad mustahil di Allah aya jihad makanya mustahil dua depak deui ka Allah bener kan dua depak deui ka Allah lain qoba kausan ma wusul sirri ila hadratil ahadiyat ma abaqo itamayuz tapi kana nurdat Allah ngan aya sesakene ingetan makhluk eueuh sifat Allah eueuh teu kabandungan lain makhluk kumpul sifat Allah gitu ke Bandungan saeutik deui aya ingetan geuning teu ka Bandungan sifat Allah eueuh dat anu kasaksina jadi kekuatan nyaksi dat Allah nepi ka teu bisa nyaksi kana sifat Allah ngan aya ingetan eueuh saeutik deui ta eta ngaranna qoba kausen sakob ka Allah sakob kana eueuhna asma jeung sifat teu ka Bandungan sarta makhluk naik we deui ka au adna ma hakul yakin yashaduka wujudahu la adamaka wala wujudaka nyaksi kadat Allah sir urang ari makhluk jeung sifat Allah teu inget eueuh teu inget aya nyaksi we kana nurdat Allah hungkul ta eta au adna
Jadi Kanjeng Rasul berangkat geus nepi ka awalna Allah nur hakikat Rasul. Naon sabna? Jadi nur dat Allah taala mata timbulna nur Kanjeng Rasul tina nur dat Allah. Timbulna maksud khalaqah teh dimanaan sa. Dohirna makhluk tidak nur Kanjeng Rasul. Nur Kanjeng Rasul dohir tina nur dat Allah. Balik deui kana nur dat Allah Nur Muhammad Allah hungkul nu aya nu kasaksi nur dat Allah taala nu disebutkeun tajalli dat. Ari geus ditepikeun mah reka harti itu. Nu penting mah urang geus ngupingkeun muga-muga tong waka dimaokan ku Allah can lagi can jadi ahli usul ka Allah. Sakitu nu kahaturkeun atur nuhun kana perhatosan nanti sadayana atas bantosan para jamaah sadayana. Ieu pangaosan berjabat terselenggara muga-muga barokahna dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi